Saritem. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya dongeng Sunda. Gilang Kesna di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang. Sejamedar hiji carita karya Aan Merdeka Permana. Dina judul Saritem. Saritem. Loba versi nginaan Saritem. Versi nu umum mah salah seorang PSK di Bandung. Tapi numutkeun panulungtikan penulis. Anjeunna nyebutkeun yen Saritem ti Sumedang datang ke Bandung pikeun ngejait kehormatan para gundi anu memper-memper palacuran. Ngaran Saritem teh ukur jujul, sabab ngaran asli nama Nyimas Ayu Permatasari. Masih aya harib-harib turunan Menak Sumedang Larang. Lamun Nyi Saritem apal, yen tempat cicingna dipake palacuran salila ratusan tahun, bisa jadi manehna ngarasa sedih. Sabab perjuangan dina ngejait nasib kaum awewe Sunda kanyataan mah henteu hasil. Tong hilap subscribe, like, bagikeun jempolna tur diantos silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar hiji carita karya Aan Merdeka Permana dina judul Saritem. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia. Teuing kajojona tepi kamanangan anu tetelat tepikeun ka taun 1870-an. Hampir kabeh urang Bandung apal kana ieu ngaran. Sok sanajan bisa jadi nu arapal kana ieu ngaran teh sabenerna mah loba anu ukur beja. Dina harti sejen nyahona teh ukur ladang beja anu dipejakeun deui. Dari langsung ngalanto malah bari jeung ngabuktikeun mah acan. Tapi bener kompleks palacuran Saritem anu aya di kota Bandung teh kajojo ka mana mendi. Keur mah apan perenahna teu jauh di stasiun Bandung nyaeta di Palebah Jalan Gardu Jati. Meureun mata kajojo ka kota-kota sejen teh sabab informasi kompleks pelacuran Saritem. Disebarkeunana ku sawatara panumpang kareta api anu turun kapetingan di stasiun Bandung. Heuh kudu mondok di sawatara losmen nu aya di sabudeureun stasiun Bandung. Tapi ieu carita sabenerna lain edek carita soal kahirupan dirahi kasugri. Lain carita seks ceuk basa asli mah eueuh anu awewena digarawe di tempat kitu. Nya ceuk basa asli mah eueuh anu awewena digarawe di tempat kitu. Rumaja awewe asli Saritem teh sakolana junun ngan karareaanana dina nyuprih pendidikan teh imahna pindah. Nya sakurang-kurangna nyeruruk di dulurna anu jauh ti Saritem. Tapi teu kurang deui. Rumaja putri anu keur nyuprih pendidikan atawa geus baroga gawe tetep we nganjrak di dinya
Sob ari geus apal mah bisa ngabedakeun mana awewe bener jeung mana nu profesina kanu kitu. Kumaha cenah cara ngabedakeunana? Eta tandana keur nyekel profesi. Lain, malah anu wani ngulampreng kaluar mah tandana awewe bener, ceuk Mang Thohir. Har, nah beti balik. Ceuk Mang Thohir malah kitu tradisina. Para awewe nu keur dagang profesi mah cenah dipahing pas sulabrang di gang. Komo bari terang-terangan atawarkeun mah cenah ari awewe nu kitu mah narumpi we di kobongna masing-masing. Anu ngulampreng natawarkeun mah para laki tugasna jadi centeng teteh, ceuk Mang Thohir. Taku sabab anu baroga profesi khusus mah tara ngulampreng kaluar atuh para awewe bener boga para awewe bener teh boga kebebasan pikeun kaluar ti imah. Boh beurang boh peuting sakadarek balanja atawa rek lalajo mah nya bebas kaluar ti imah tur moal disangka awewe dagangan. Kitu anu geus jadi tradisi puluhan tahun di Saritem Kasugri. Dina gedar peternak pamarentah kota hayang ngalengitkeun ngaran goreng ka jalan Saritem memang geus sababaraha kali aya gerakan. Penutupan kompleks Saritem ceuk pamarentah kota Bandung. Di Bandung eueuh lokalisasi PSK. Saritem lain lokalisasi jadi eta kabeh ge liar cenah. Gerakan Saritem bebas prostitusi memang teu oleh ditabuh ku pamarentah, boh ku pamarentah, boh ku masyarakat. Konsekuensina rada mangaruhan kana kahirupan sosial ekonomi masyarakat. Dina mangsa kagiatan prostitusi rada bebas mah. Tukang beca, tukang ojek, supir taksinya lumayan baroga langganan. Ngabarak warung rokok, warung cikopi, warung sampo geus puguhi minuman seperti bir mah. Tak karasan usaha ti isieun teh saprak Saritem ditutup, ceuk Mang Thohir. Tapi piraku deui ku hayangna ngahirupan dagangan masyarakat sabuderenana palacuran kudu tetap dibuka. Dilematis memang Kasugri. Kawas dilematis ceuk omongan tim kesehatan ti Dinas Kesehatan Kota Bandung. Basa diiluan ku penulis kira-kira tahun 1880-an harita. Harita penulis teh atawa nu ngarang ieu buku keur aktif jadi wartawan di salah sahiji surat kabar di Bandung. Kungsi dibawa ku tim medis pikeun nyuntikan bujur PSK. Nonggeng gejos we kitu geus tar arera deui da bujur nonggeng teh dibireungeuh ku jalema marea teh. Cek tim medis sakurang-kurangna saming 2 kali ngulampreng ngadatangan Saritem jang nyuntikan bujur PSK. Tujuanan taya lian iwal tisangkan maranehna ulah ngingu panyakit kelamin anu bakal nular ka sasaha. Toka cipta lamun ieu Saritem dibubarkeun, ceuk salah saurang tim medis. Maksud Bapak, Saritem teh kedah dipertahankeun. Manengan nibalan deui? Lamun palacuran di lokalisasi tim kesehatan bakal babari ngontrol sangkan para awewe ulah baroga penyakit nular. Tapi lamun Saritem dibubura kesehatan maranehna teh bisa kakontrol. Jadi kuring mah ukur mikiranan kesehatan maranehanana nya ukur mikiranan kesehatan maranehanana. Sabab mun ngaringu penyakit bisa nular ka mana-mana. Kaasup ka anu teu boga dosa. Pokna penulis ge salaku jurnalis remen diskusi jeung para relawan gawe sosial Kasugri. Di antara maranehna aya nu boga pamanggihan di buburakna lokalisasi palacuran teh malah hasilna bisa lebih bahaya batan ditempatkeun di lokalisasi. Di buburakna tempat pelacuran lain hartina pelacuran leungit, tapi nyebar ke mana-mana. Malah bisa di tempat umum, ceuk manehna. Contohna cenah PSK bisa ngangkleng-ngangkleng daganganana di stasiun, di terminal, di alun-alun, ngabibita sakur nu ngaliwat. Lamun PSK di lokalisasi, anu rek jajan teh niat geus gilig rek jajan. Tapi lamun PSK aya di mana bae bisa bae anu tadina lah kirek indit ke kantor bisa kabengbat di tengah jalan. Ceuk anu diajak diskusi. Tapi memang dilematis.
Lamun kuring boga pamanggih kieu disangkana teu satuju aya PSK ieu. Pokna deui. Saritem di kota Bandung secara resmi mah geus ditutup ka Sugri. Tapi ari susulumputan jeung maling-maling bongohna petugas mah nya aya bae. Tahun 1880-an di Saritem teh diadegeun pasantren. Tugasna ngarobah ngaran Saritem tina hal-hal anu goreng. Memang beuki lila pasantren ngadeg beuki loba jumlah santrina. Tapi hampir kabeh santri awewe teh boga latar tukang salaku PSK. Nya santri anu latar tukang hirup anu normal we. Ari anu gawe jadi PSK mah sanajan aya pasantren ge tetep aya. Jumlahna teu loba jiga baheula jeung polana susulumputan ka Sugri. Aya urut anak buah salah seorang penulis di Karang Taruna Karya, Dudu ngaranna. Ayeuna ngokolakeun pasantren Saritem sabenerna mah ngaranna teh lain kitu. Ngan jalma nyebutna kitu, maksudna pasantren nu aya di Jalan Saritem. Basa Munggaran di Benum pengurus di dinya Dudu rada marong jengja. Memang tugas mulia bajuang nanjirkeun syiar Islam di tempat anu kitu, tapi di lemana aya bae. Aya PSK anu hormat ka dirina tapi aya oge anu sinis. Pak Haji bararade ye, cenah kibari ngagonjak. Sakali mangsa aya centeng anu ngarenovasi bangunan tempat mukar itu. Dudu diondang pikeun mere tausiah dina lalaga syukuran ngebangun imah. Aduh, kudu kumaha abdi nya ngadoana, ceuk Dudu bari seuri. Kasugri pamirsa mitra kaum dangon mulia. Aya nu nyebutkeun palacuran mah aya ge saumur dunya teuing kumaha cara nalungtik jeung ukurna. Tapi nu eces palacuran teh henteu ujug-ujug aya kitu bae, pasti aya proses anu ngamimitianana. Bisa jadi mimitina mah mangrupa hubungan resmi antara lalaki jeung awewe secara sah nurutkeun aturan anu lumaku, boh aturan agama, boh aturan dari gama. Contohna bae basa pasukan Mataram edeuk ngajorag Belanda di Batavia dina abad 18. Lalampahan sakitu lilana di Kartasura ka Batavia merlukeun sababarah kali eureun di sapanjang pantura. Teu mustahil para prajurit Mataram anu jauh ti kulawarga tur halabhab ku urusan birahi. Akhirna perlu tepung jeung awewe di pasampangan. Mun kataji ku salah seorang awewe di hiji lembur anu diliwatan bisa jadi ngayakeun pertikahan secara resmi ngan teu mustahil sifatna ukur saheulanan. Mun ceuk istilah ayeuna mah kawin kontrak meureun ka Sugri. Ti pihak awewe secara sadar daek dititah saheulaanan sok asal puguh pangupajiwana. Beh dia urusan pangupajiwa leuwih jadi titik pasoalan. Bae teu ditikah ge sok asal puguh kumaha jaminan pangupajiwana. Awewe anu ditikah saheulaanan ku kaum lalaki anu boga kekuatan ekonomi bisa bae dipilampah ku para pangagung karajaan. Samisal hiji gegeden ti hiji karajaan ngayakeun tur nikah pasisian. Heug manggihan awewe anu narik atina eta awewe teh bisa ditikah bari nampa jaminan pakaya harta. Lumatak teu eueuheun pangagung karajaan anu tur saban ka daerah saban boga pamajikan anyar. Geus aya di tempat matuh ge pan ari pamajikan mah leuwih ti hiji. Lian ti boga pamajikan hiji teh. Aya lian ti boga pamajikan ka hiji teh aya pamajikan anu ngaranna selir. Malah akhirna aya pamajikan anu kualitasna kelas gundik, kamungkinan gundik mah kelasna panghandapna. Sanajan bisa bae ditikah jang badanan aturan agama jeung dari gama. Tapi bisa jadi ditikah pisan dan nu penting mah aya jaminan pangupajiwa. Eta awewe cantang tu lana jare digundik sebab bisa bae kadudukan anak kalindih ku gundik anyar. Ari mantan gundik kahareupna jara dinaon ka Sugri. Abdu kangaranan urut gundik pangagung moal aya rurupaan anu teu matut. Moal teu pasti bakal pagorenyangkeun ku para lalaki anu ngarasa agul menangkeun urut gundik pangagung. Moal teu pasti para gundik bakal alus pasarna bisa dicandung ku tuan tanah ku cuta ku kepala desa
Bisa ditikah bari dicandung jeung kadudukanana bisa tetap jadi gundik atau ukur sakadar jadi piaraan bari teu kudu ditikah. Nu penting puguh jaminan pangupa jiwana. Bisa jadi ti dieu awal-awal aya pelacuran awewe bisa ridho teu ditikah asal puguh jaminan pangupa jiwana. Beh dieu ukurnya keudeng oge sok asal dibayar. Urusanana ge pangupa jiwa, lalaki butuh birahi jeung awewe butuh duit. Tradisi samodel kitu akhirna geus prah aya di mana-mana, kaasup di wilayah Pantura tepi kadanget ieu kasugri pamiarsa. Di wilayah Pantura mah bisa jadi kejadian sarupa kieu mun aya lalaki keur nyanyabaan sorangan heuga peutingan. Bisa diampihan di hiji imah di dinya aya awewe geulis. Si semah teh bakal diladenan ku si awewe sagala rupana teh mimiti dahar tepi ka sare. Sare ge dibaturan ku si awewe kumaha wae sapasang awewe lalaki. Isuk si semah pamitan sababrek neruskeun lalampahan. Tangtu samemehna bari ngeupulan duit sacukupna ka si awewe. Kejadian tepungna birahi antar awewe jeung lalaki bisa leuwih vulgar sanggeus para awewe dihaja dikomersilkeun ku hiji centeng. Si centeng ngabodal adegan imah anu dijieun kamar-kamar leutik dipetak-petak. Sifatna memang geus komersil tulen sebab birahi bener-bener jadi barang anu bisa dijual belikeun ka sugri. Nya ieu meureun anu geus total disebut palacuran teh. Kasugri pamiarsa mitra kaum danguan mulia. Kacaturkeun di hiji lembur aya hiji pilemburan ditutugan Gunung Gelis bawahan Sumedang. Teuing naon ngaranna dina pertengahan abad 18 harita. Meureun mun mah ayeuna kaerehna teh ka wilayah Parakan Muncang kasugri pamiarsa. Da eta lembur singkur teh nya di eta lembur singkur aya imah basajan tapi gede ukuranna nenggang ti paimahan sejena nu aya di pilemburan eta. Nu sejena mah jabala leutik jaba ngupuk lantetana. Ari imah gede ieu mah geus mangrupa imah panggung pakaranganna lega tepasna lega. Dijieun ku kakayan nu aralus malah pantona oge diukir di ronce-ronce. Lamun imah sejena hateupna masih dijieun tina kiraya tawa injuk. Imah gede nu ieu mah tina kenteng sirap. Nyaeta susunan kenteng dijieunna tina kai sirap kasugri. Pangsieu imah gede teh sapasang salaki pamajikan nyaeta Juragan Arya Sutajaya jeung Nyemas Arum Nungrum. Anu loba kataji ka ieu kulawarga mah sabab boga anak awewe hiji-hijina ngaranna Nyimas Ayu Permatasari. Lamun nilikana ngaran-ngaran kieu tangtu sararea babari ngajudieun maranehna teh lahir ti kalangan menak. Da jeung nyana kitu kasugri. Sanajan rada laer tapi maranehna teh kaluhurna mah boga getih turunan ti menak Sumedang Larang. Ieu kulawarga bangsawan teh resep nyuk-curug sajarah utamana sajarah karuhun Sunda. Pangaresep nyuk-curug sajarah karuhun oge nurun ka anak nunggalna nyaeta Nyimas Ayu Permatasari. Dina umur 12 budak parawan anu ngaran Permatasari teh kukolotna mah sok neulah Nyi Ayu we. Sok dibabawa nyuk-curug galur karuhun iinditan lain wilayah Sumedang tapi make anjog ka pakidulan saperti ka Pangandaran sagala. Bisa jadi harita mah can disebut Pangandaran tapi Pananjung dumeh baheula di dinya teh aya karajaan Pananjung. Zaman hara-haraeun can aya kendaraan jiga ayeuna. Sanajan ari jalan mah geus butbat tapi kasebutna ukur jalan padati nyaeta jalan anu diliwatan ku roda padati nu ditarik kuda atawa ku sapi. Kusabab Nyimas Ayu ramen dibabawanya bajauh, kulit beungeutna nu tadina bodas bersih teh robah jadi hideung santan daremen katojo ku panon poe. Nyimas Ayu sanajan anak menak tapi hirupna teh dikungkung sina numpi di kamar. Sakumaha ilaharna budak parawan di kalangan menak. Sabab kukolotna teu oleh dibabawanya batea. Tangtu meureun lain sakadar nyaba, tapi bari neangan pangaweruh bakleun hirup.
Nyimas Ayu kungsi dibawa-bawa nyupri ilmu ka wewengkon anu ayeuna disebut Marongge anu perenahna disisieun Cilutung, tapal wates Sumedang jeung Kadipaten Majalengka. Marongge teh kajojona ayeuna mah minangka tempat nyiar pelet atawa gendam atawa asihan. Memang harita oge geus kitu, ngan baheula mah ajenna leuwih luhur. Ayeuna mah anu disebut pelet atawa asihan teh ukur ditujulkeun ke urusan birahi. Tapi ari bareto anu disebut asihan teh nyaeta hiji ilmu malar di sasama manusia, bisa silih asah, silih asih, silih pikanyaah. Teu sakadar urusan birahi wungkul. Contona pangagung negara datang ka Marongge pikeun nyupri ilmu kumaha carana, sangkan antara somah jeung cacah bisa silih ajena. Nyimas Ayu oge sababaraha kali dibawa jarah ka Pananjung, sabab didinya aya patilasan Dewi Rengganis. Didinya Nyimas Ayu disupri ilmu kumaha carana hiji awewe bisa ngajaga ajen kawanitanana. Gede mangpaatna, kukolot dibawa nyaba napak tilas nyiar ilmu karuhun teh. Sabab sanajan pangkat awewe Nyimas Ayu Permatasari teh ngorang-ngorang geus jadi wanoja rapekan sagala bisa. Malah cek sakaol salian tiboga ilmu batin teh oge boga ilmu lahir seperti main po ngan henteu digegedekeun we. Hiji waktu Nyimas Ayu Permatasari ngasongkeun ka hayang maksud teh ka kolot-kolotna yen hayang ngalalana ka wilayah Tatar Ukur. Meureun mun cek ayeuna mah disebut Tatar Ukur teh nya wilayah Bandung teh ya. Maksud hayang ngalalana ka Tatar Ukur teh taya lian eudeukna paktilas karuhun. Sabab nurutkeun lalampahan sajarah antara Sumedang, Parakan Muncang jeung Tatar Ukur teh loba pisan kakaitan sajarahna. Nya hade hidup hayang ngalalana pikeun kapentingan paktilas. Ngan ku sabab hidup teh pangawak awewe teu hade ini teh celeng-cengan. Hidup kudu dibaturan ku Ki Usdi. Keun manehna nu tanggung jawab jadi kusir kareta lamun keur lalampahan. Tapi oge kudu jadi pengurus dina sagala uras-urus kaperluan. Nya kaperluan hidup engke di pangumbaraan, ceuk bapana. Kilang kitu sabenerna mah aya patelak pamanggih heula jeung nu jadi biangna. Sabab bari ceuk biangna mah mending ngabangun rumah tangga heula. Kasia teh Nyai, loba menang Sumedang anu neuneun harepan. Piraku eudek dimomorekeun. Loba teuing mah. Dipilih nu itu kumaha nu ieu. Ongkoh can mikiran nu kitu. Keun baelah, ari geus tepung jeung jodona mah moal ka mana? Tembal Nyimas Ayu Permatasari. Loba wanita Sunda di Jaya, hidup kudu bisa kitunya. Di Jaya di dieu lain bae kuat lahir batin, tapi oge kudu bisa ngajaga kehormatan diri jeung kehormatan bangsa. Engke di pangumbaraan satungtung kuat mah kudu bisa bumela keur kapentingan batur. Nganomat hiji waktu mah hidup kudu boga pangbalikan, ceuk bapana. Nyawa dina hiji waktu mah Nyi Ayu Permatasari ia ngalang-lang dunya ngubara teu dibaturan ku kolotna. Keun sina diajar bajoang nangtukeun ajen dirina ku sorangan, ceuk bapana. Nyimas Ayu Permatasari dibere padati hiji kuda dua. Engke bakal dikusiran ku Ki Usdi lalaki tanggoh umur 50 tahun. Kumisna baplang halisna kandel jeung awakna bang-bang. Nya Ki Usdi ieu nu ditugaskeun ngapi ngajaring kaselamatan Nyimas Permatasari di Tatar Ukur engke. Buuhan kalangan menak kendaraan anu tadi disebut pada titeh ari ajeuna mah jeung leuwih alus batan padati parage ngakut barang. Lianti kaina diukir teh pangliukanana oge dihipu-hipu da dijieun tina ijuk anu dibungkus ku kain alus.
Di tukang aya amparan paragi ngedang ari capek. Pada hati alus jeung mewah pikeun ukuran zaman harita mah. Nya teu ari disebut kareta kencana mah. Harita jalan raya pos anu dijieun ku Denles memang geus lila aya jeung dipake patali marga jalma. Nu mata karita katelahna teh jalan raya pos sabab hampir saban 10 km di sisi jalan ngadeg pos jaga paragi petugas Belanda mariksa nu lalar liwat jeung paranti kuda atawa sapi reureuh. Ditutugan Gunung Gelis parakan muncang muru ka tatar ukur teh aya 2 pos jaga anu dipake reureuh. Basa anjog ka pos anu kadua meureun mun ayeuna mah beh kuloneun Cileunyi ka Sugri. Petugas Belanda di bangsa urang teh ngayakeun pamariksaan kituna teh bari kulat kelet kana beungeut Nyimas Ayu Purnamasari. Saha eta? Dunungan kaula nun, tembal Ki Usdi. Rek dibawa ke mana? Ki Usdi murelang. Naha? Tumanya montong kitu, rek dibawa ke mana? Memang eta teh barang, omong Ki Usdi tu geuna. Kangaranan petugas kudu boga rasa curiga. Komo bulan tukang geus aya sabubuhan cawena di Sumedang, ada dijual ka daya. Kabeh diakut kana padati. Tembal petugas. Goblok sia. Nuding dunungan aing budak belian sia teh. Ki Usdi nyurang. Mireung siga aya nu ribut salah seorang petugas ti bangsa Walanda keluar tina pos. What is andehan? Pokna. Maksudna maya naon cenah ieu teh. Ieu cuan si jalma momol dipariksa. Lain momol dipariksa sia. Tapi mariksana nu paleg sia teh. Ceuk Ki Usdi songong kene. Geus kitu patugas ti bangsa urang hijina deui teh nerangkeun naon pangna ieu jalma amba. Jadi si itu maros. Eta awewe teh cenah deuk dibawa ka mana? Nah atuh ujung-ujung mabok. Pantuan cenira uninga aya hari teh seueur awewe dijual ka Raja Bandung. Ars needs fort west need bang. Cek petugas Belanda maksudna mah lamun teu boga nya teu kudu sieun. Nya tadi geus dijawab, ieu teh dundungan kula menak Sumedang larang. Maksudna mah eudeuk ngumbaran neangan pengalaman hirup di tatar ukur ieu teh. Cek Ki Usdi. Tah kitu we tuh nu Belanda sing bener lah. Cek petugas ti bangsa urang. Da sia jeung baturan sia salah nanya deuleu. Angger Ki Usdi mah neuteuli. Lalampahan teh diidinan ngan petugas Belanda pepeujeuh pengawak awewe ini kecelengcengan kudu hati-hati sangkan bisa jaga keselamatan. Beres tuan lah beres. Tembal Ki Usdi. Patugas ti bangsa urang ge jadi neudeun hormat sanggeus apal yen Nyimas Ayu Permatasari teh pituin turunan menak Sumedang larang. Padati laju neruskeun lalampahan ka tebeh kulon ka Sugri. Di wewengkon Puseur Daya distrik Ujung Berung atau nya Ujung Berung Kiwari. Waya asar roda padati teh tepi kusabab hareupeun alun-alun aya kaum atau masjid. Nya Nyimas Ayu Permatasari teh menta reureuh bari sakalian eudek salat asar. Ki Usdi oge sarua milu salat, beres salat ditepas kaum teh brak muka timbel da acan kararabana naon disaprak sasarap bada subuh tadi diparakan muncang. Ngan sabot dalahar kitu Nyimas Ayu Permatasari mah tetelepek soal omongan nu jaga di pos. Bener kitu aya awewe dijual belikeun Ki, cenah. Ki Usdi kalah jongjon Caca Muilan dahar beuleum hayam. Atuh Nyimas Ayu ge perlu sakali deui tumanya, tapi Ki Usdi mah ukur nembalan ku renghat. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu anu mulia.
Urang cekap dugi ka dieu heula. Pedaran acara dongeng Sunda Kang Gilang karya Aan Merdeka Permana. Dina judul Saritem. Urang tepang dangu di enjing. Lejengkan tuncag. Waluya Dongeng Sunda.